Ada iya rencana Pak RT gawe. Kira aku Bu RT anu kagantina. Hari Bu RT daekeun mah memang kunaon teu masalah. Aing masih saha bae lah, asalkan ulah aing be jadi Pak RT. Ngarep dia. Atuh lamun sia jadi RT mah wargana ge lu oleng kabeh atuh. Oleng. Masih aya masalah no. Bagi aing mah teu masalah. Cuma aing karunya doang ka Bu RT. Karunya ka Bu RT apa kasih euis? Assalamualaikum Dak. Waalaikumsalam. Kenaon dia, bangkul bae. Keur diuk. Naon? Oh keur diuk. Bobong tahun buat orang kaya datang, jadi duit ya. Mana? Bingung cenah mun Pak RT gawe ka laut. Bingung kunaon cenah? Enggak, jelema bener bae. Sia takos coba bener bae. Oh sia jadi Otak oleng ge. Aing deui karena gila keneh, Pan. Eta ge ngajari nyoh henteu. Ke papi aing ge nangguan keputusan heula. Aing ngusulkeun lah. Lamun Pak RT berangkat gawe supaya jadi RT deui. RT deui. Kumaha menurut siana? Teuing atuh eta mah. Balikeun deui bae eta mah ka urusan warga. Emang sia anak nyalon? Sombong amat aing. Cain aing na. Tapi aing ngusulkeun kumaha lamun eta sa bapak sia jadi eta. Jadi Aduh. RT. Siga nama abah mau daekeun no. Aya mun kunaon? Pan keur di Baghdad, Ya. dagang. Iyo. Bisa Bali. Di Arab. Oh. Oh. Emang bu kunaon abah sih Jun? Padahal pas jasa sih ya abah jadi RT. Sok abah aing ge jadi RT mah berat tanggung jawabna. Mun abah sia daek memang no. Ih, teh nyaho atuh. Kira aku abah kemen. Dukun. Buset. Kira aku dukun jadi Pak RT. Saya bisa baik. Ribet mah no. Bagian ge. Pak RT geus 20 tahun jadi RT. Ada nama 2020. Mas demokrasi coy. Naon sih nu teu bisa? Ribet lah no. Kemudian kena Bu RT bae. Ih, kan orang boga hak meureun ngajukeun mah. Salah kan? Heuh no. Salah emangna. Tapi anu daekeun eueuh. Oh tak, dengerin orang kaya ngomong. Mun paribasa aya nu daekeun mah. Emang kunaon? Kumaha menurut Sararia dah? Ya dukung bae, cuma kudu make cara yang benar sesuai undang-undang. Lah, kira aku nyalon RT. Kasih make hurang-hurang. Mendingan dipai. Buset. Undang-undang geblek. Lain urang-urang. Dasar otak kurang. Bisa, eta mah. Ulah wakam mikiran tadinya. Ini kan orang ulin ke balong. Oh, kayak aing tadi nyusul. Ke balong kan? Emang sih ka mana no? Otak kurang biasa. Aing teh kayak mau lah. Aing nu dibicarakeun heula sadeung. Aing baik heula teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non, Dep. Ayo, Bapak ya telek indit gawe jeung Pak Umar. Terus kemana jabatan antena? Makana eta jeung ge kurang nyaho. Aduh, Mbak. Emang jadi si Hasan gawe kayak itu. Terus pemajikan apa tengijinan? Curik baiknya. Teuing atuh, Bah. Dedeng mah nangguan bosna Pak Umar. Emang Abah can nanya ka Pak RT na. Nanya naon, Sep? Kan abang tak kapangi si Hasan. Sibuk mira bebek. Jadi kau abang mah. Nanyakeun atuh, Bah.
usul kumaha mun Pak RT diganti. Sang udah tong pinjaman sudah ngegel bosi ge. Aya nu daek jadi RT selain si Hasan mah. Lah kok gitu bah? Paling zaman geus beda. Iya tong, jelema di urang bung rebet masalah dina pemerintahan mah. Han pribahasana pusing be pusing. Eta ge si Hasan. Nang pojok-pojok urang baheula jadi RT. Padahal si Hasan sebenarnya mah embung. Kamu tuh dipaksa mah tiba reto tiba heula nyenang berangkat jeung si Umar ke laut. Mungkin enak geus leuwih beunghar ti si Umar meureun. Si RT mah rajin gaweuna tekun. Jujur deh. Terus kumaha tuh bah? Ayo Pak RT. Piraku Bu RT nu ngangatian. Ulah nempot di luarna kudu kasep gitu-gitu ge Bu RT mah rajin tiba heula ge. Tanggung jawab. Aduh, pokona mah rajin lah. Coba tanya Kak Kolot itu tuh si Keksa nu Kribo teh. Joni. Oh si Joni tah Kak Kolotna kasih kemet. Coba pan si Kribo tanya kumaha si baheula Bu RT rajina. Pakai talebut bujang di dia. Oh, berarti abang ge pernah berebut. Ih, abah mah henteu. Ah, bisa bae. Tadi nama Jono nak usulkeun, bah, nak nyangan RT nu anyar. Wah, ulah kami kayaknya halah kasep urusan tuh bebek gitu. Abah biasa ada kun kotok heula. Ya kebiasaan kalau ki ngomeh hayam bah. Atuh bah, ieu lah maraban bebek heula ya. Nota banyak sentar lah. Aduh, ribut abah. Adat bae ke sekolot ge.